Abang hujan nembalan gue juga ngajak CS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kudrat jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah anu barokah. Kuwidi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat sing ngajadikeun cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Urang sadar urang mah manusia tungkul tempatna kaluluputan tanggah tempatna kalelepatan sapapeung janji ayeuna sok poho dina poe isukan. Para asatidah kori-koriah mubalik-mubalighah tokoh agama alim ulama ketua MUI ketua DMI Bapak Kiai miwa santri hormat dan simkuring guruanan pikeun simkuring ais pangampih pupuh lembur Bapak Kades nu kahiji Bapak Kades nu kadua daya beja cenah lamajang teh diduakeun matak jigana aya Kades hiji jeung aya Kades dua. Kades hiji nyatana pun lanceuk ti lamajang nu simkuring dihormat. Kades nu kadua jiga nama Kades Andi. Amin ya rabbal alamin. Kade amin amin teu dicoblos. Para asatidah RW RT BPD LB tur LPMD ibu bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu dagang bubur cicing ieu mah ngaji bubur gitu. Lamun ibu dagang bubur hayang payu cobaan tungguan ke budak parawan kuring yakin RT jajana didinya sabab lain hayang bubur tapi hayang nempo jeung nu geulis. Cobaan dagang bubur tungguan ku diri bau balsem ongkoh kuring yakin eta bubur moal payu lain salah buburna tapi salah nu dagangna. Keun we diajar mikir nepi ka mana ieu caritaan. Jadi nu dagang hayang untung mah ta eta carana. Lamun ibu tani hayang hasil babari tong ngandalkeun Allah. Ibu melak jagong melak cing teh halodo hek cebor tara nyebor da aya Allah. Jadi Allah teh tukang menerkeun cai. Anger manusia kudu ikhtiar nalika tani hayang hasilnya kudu ileut kalingeun gerak tempo bisi cai badak teuing hek pengparkeun bisi halodo geuwat cebor lamun jukut jadi geuwat piceun. Ta eta teh cara tani hayang hasil. Jetet ibu gering ulah cicing di imah leos ka dokter. Malahan mah pan kusalaki mah karek diteugepan saeutik ge juk rada merekesol cicing kerusun hujan horea mani. Nah, hari ka dokter da bujur teh nyampeurkeun sorangan. Malahan marok teh disingkapkeun ku sorangan, gejos ditojos ku dokter, tuluy ditanya, "Sabaraha Pak Dokter? Paling ngeunah hirup jadi dokter, nya nempo bujur nya dibayar." Ta eta teh ngaranna ngajawab ka hayang. Nu dagang hayang untung, nu tani hayang hasil, nu geuring hayang cager. Ari ieu judulna teh pangaosan. Sabenerna pangaosan hayang naon? Bisi hayang panggih jeung urang. Cek ibu pangaosan teh hayang menang ilmu. Nah ibu teh geus boga ilmu geus. Bisi bapak teu percaya urang tanya ilmu ibu. Ibu aya ngomongkeun batur dosa? Tah geus apal eta geuning. Ibu aya pedit ka batur dosa. Mukakeun aya batur dosa. Pasea jeung batur dosa. Popolotot ka salaki dosa. Tah eta teh ngaranna ilmu. Nah atuh teu eureun. Ternyata orang teh ilmu boga ngan hampura ilmu can bisa ngarobah nafsu. Padahal nu ngaran ilmu mah kudu geus mampu ngarobah hawa nafsu. Maka teangan jelema boga ilmu tapi gere amah agama nu mana ilmu nu mana nu nitah manusia gere di amah. Lamun aya jalma boga ilmu masih kena sirik ku milik batur, ilmu nu mana nu nitah urang kudu sirik ku milik batur. Lamun aya jalma boga ilmu tapi paseakeun jeung tatangga ilmu nu mana nu nitah urang kudu pasea.
lamun aya jalma nu boga ilmu tapi ngomongkeun keneh kagorengan batur, ilmu nu mana yang urang kudu ngagogoreng batur. Mangga sok emutan. Ternyata nu leungit teh lain ilmu tapi cahaya tina eta ilmu. Sehingga konteks nabina al ilmu nur da ilmu mah cahaya. Lamun ilmu cahaya urang geus baroga ilmu kudu geus bisa ngoncoran hirup sorangan. Kanyataan mah urang boga ilmu teh hirup mah poek wae. Kabeh oge apal kasalaki teh kudu hormat tapi naha duit leutik jeding. Kabeh oge apal jeung dulur kudu akur jeung tatangga ulah pasea wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ta eta teh dalil nyerek pasea tapi naha ku urang kalalajoan ustad ge sok parasea. Aduh hayeun keprok deui. Matang nu ngaran manusia mah ulah poho kana purwadaksi. Mun jelema bodoh leos pasantren cari tanah yang pinter, geus pinter teh kudu nyaah anu bodoh. Ieu mah geus pinter ngadon ngahina anu bodoh. Deung ngahina mah berarti bodoh keneh sehingga teu apal tugas pinter nu sabenerna. Jelema daek pan tugasna ngajak nu embung. Ieu mah jelema daek ngacobrat ngomongkeun jelema nu teu daek. Tah hakikat mah urang teh can apal fungsina daek. Da ari daek mah kudu bisa ngajak anu kedua. Ieu mah jelema daek ngomongkeun jelema kedua. Cicing geus rada kasindiran eta. Rakyat sok harayan nyalon jadi pejabat, belaan rakyat diolok tapi naha geus jadi pejabat poho ka rakyat. Berarti si eta teh keur poho kana purwadaksina. Ungah adat ibu. Tah ilmu teh teu mawa nepi ka dinya da al ilmu nur ilmu teh cahaya. Pek kitab naon wae baca teangan guru sing loba sing leket dina tahajud sing daek dina salat sing getol dina pangajian ngan hampura lamun masih eta hate geuleuh ka batur rujit ka batur cuak ka batur panas ku batur ilmu teu ngarobah eusi hatena nu aya sabatas hafalanana weh. Pek ibu ge di jilbab ngan gewat eta jilbab kudu boga makna anu jero. Ternyata jilbab teh lain sakadar munian sirah tapi kudu bisa munian pamikiran nu aya dina jero sirah. Jilbab ngaguyumpuk tapi pepolotot kasalaki, jilbab badak kana gosip badareuki, jilbab badak teu kaur batur nyeun kasalahan bibir gali ngomongkeun kagoreng patutan batur berarti karek sirah nu di jilbaban eusi sirah masih dikosong bolongpong. Wah. Pek lumayan kan tempo bapak-bapak telenyeng seri balik pikiran tak repok. Padahal ieu teh nu hadir teh hampura palsu kabeh. Ieu teh nu hadir teh palsu kabeh. Sagelis-gelisna ibu make make up pake blas kawan sesengitan ongkoh aya kuring kabita demi Allah henteu. Kunaon kuring teu kabita sabab kuring nyaksian jeung nempo ieu mah alam kapalsuan. Pedah urang beunghar, pedah urang boga mobil, pedah urang boga harta, jelema ngahargaan ragrag kana kamiskinan, da jelema teu ngameula. Matak ngahargaan teh kepalsuan. Bener Ibu? Matak sagelis-gelisna ibu abdi teu kabita teh kunaon da abdi mah apal aslina ibu mah lain nu ieu nu mana nu di imah wayah kieu tah juk seuri pan wayah kieu daster merek kel kameja ngalek-lek soek pan samping ge bau keleh maka ibu datang ka dieu nu dilalajoan ku kuring hate demi Allah teu sacongoh ge sugan joro-joro kabita Nana gerhana ge ieu teh lain asli tapi palsu. Palemah mana ibu lalajo kuring palsuna ngadenge ceramah majikan nu heueuh nyaah ka fakir nyaah ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah eta teh karek lalajo ceramah kuring ibu can lalajo bageurna kuring. Mata kuring teu wani nyebut munafik ka batur teu wani nyebut kafir ka batur sakapeung kafir jeung munafik dilag-lag ku awak sorangan. Panu disebut munafik teh alus omongan tapi goreng kalakuan. Kadang-kadang munafik lain nu sejen awak urang ge osok. Ari dina ngomong kudunya ka fakir jeung ka miskin, nulung nu butuh nalang nu susah.
tah bisi ibu hayang lalajo aslina kuri tinggal naik teh panitia ke luhur panggung sae ceramah teh kudu kitu yen urang teh kudunya ka fakir miskin da salira lain bereun mobil boga sawah boga imah ge boga abdi mah lain bereun tah di dieu teh aya fakir jeung miskin punten amplop teh moal dibikeun urang bagikeun ka fakir miskin kumaha cek kuring geus tong uleng-uleng deui kartos. Jadi artinya Pak Kades asli palsu kalau mana palsuna boga jabatan hareupeun rakyat da sisiran sama pemikiran MBG tak komo Pak Kades andi mah asli palsu lempang oge da pemikiran mah teuing di mana nah sok sieun pan ieu teh geus dimekarkeun sieun rakyat ka bobodo teh nya ari nu merjuangkeun urang aya nu dicoblos anu teu milu berjuang jadi ieu teh kabeh ge keur melaan alam kapalsuan nu beunghar asli palsu deuk ngeunah kumaha jadi jelema beunghar lamun hirup ngabanding-banding keneh jeung kabeungharan batur nu aya lain syukur ngadon pupur boga imah hiji batur geus dua pan hayang nurutan imah dua akhirna sertifikat imah kabangkeun mobil hiji batur geus dua pan hayang jadi dua BPKB kabangkeun kesadaran si eta keur penuh dengan kepalsuan imah dua mobil dua toong geus sisirah ngebul tiap bulan setoran ngumpul gaji oge min we jeung min maka ternyata hayang panggih jeung jelema asli terada hese saha atuh aslina aslina teh innallaha ma'ana lamun hirup geus bareng jeung Allah jelema sangsara bakal sabar da jeung Allah jelema beunghar bakal bageur da jeung Allah mata gerateangan jelema beunghar tuluy bageur hirupna eukeur jeung Allah teangan jelema sangsara bari sabar hirupna eukeur jeung Allah nu paling paur mah jelema sangsara tapi aral keur mah sangsara kata mah ririwin batur nyeun gedong nyeri hulu batur meuli motor ratug angen batur meuli sawah muntaber batur meuli mobil pae jadi jati diri urang nu saarseuna teh nu mana atuh Bu lautan jero bisa diteleuman hampura HTDF manusia mah hese dikobek geningan aya nu di jero di wawak urang saha eta hate urang matan innallaha ma'ana hate teh kudu bareng jeung Allah bapak sholat di masjid cing teh kawana bapak ka masjid deuk naon deuk sholat ka saha ka Allah geura bandungan ku ibu bubar di masjid kadang-kadang ngomongkeun batur maknya jelema jeung Allah ngomongkeun batur kadang-kadang jadi tukang dagang nipu maknya bareng jeung Allah nipu kadang-kadang leos ka imah pamajikan dihoak ternyata Allah teh sebatas aya di masjid nalika keur sholat bubar di dia coplok Allahna bener sedangkan urang kontekna apa Allah teh aya di mana-mana jeung kudu dibawa ka mana-mana berarti Allah teh di mana ayana innallaha ma'ana hirup bareng jeung Allah di mana-mana keur salat kudu jeung Allah bubar salat ge kudu anger jeung Allah keur pangajian jeung Allah bubar pangajian ge kudu anger jeung Allah ibu bubar di dieu kudu anger jeung Allah datang ka imah salaki sare sangu eueuh cai eueuh geus tong amu keun we teu kudu riweuh ieu mah molor wae atuh bebeurieun aing pangajian nepi ka teh nyangu acan goblok salaki ngedulna pihak ti karep eta ladang ngaji kuat jadi nyarekan salaki jadi innallaha ma'ana teh butuh dijawab jalma mah gumantung hate jalma bakal menang ilmu gumantung hate keur mah hirup bodoh kata mah sabanggeureuh ka batur ngewa ka batur rujit ka batur cua ka batur bodoh wae boga kalakuan kitu komo pinter moal teu ngaleuyeuh batur keur mah karek jadi rakyat ge sombong biak ti karep komo jadi pejabat lur poho deui we ka rakyat matak jalma mah kumaha hate bener keur mah hirup sangsara tapi lege batur meuli kongkorong manehna ge sarua meuli ku batur bisa dijual nu manehna henteu da eta kongkorong tina lajada ladang COD keur mah sangsara kitu peta komo geus beunghar moal teu adigung
karek boga kongkorong 5 gram ke kuat juga 5 kilo dongkok gelang dua nana dipake bari gigi beri anting ongkoh sing ligeun tiung ka tukang asa teu kuping baru teh nyanyangan teh nah jadi mengo tina anting nu kieu Pak nu bakal babari leungit barokah harta teh naon sababna aya hate anu kotor mata hampura pek de kitab sagala kitab pek baca guru teangan sing loba salat sing bener tahajud sing balik ngan punten lamun hate masih kena aya ngewa ka batur geuleuh ka batur rujit ka batur cuak ka batur geura teangan amal urang teu bisa ngarobah hate urang bener tamata hakikat ibadah mah punten lain nu katempo lain nu kadenge ibadah mah nu karasa ieu ladang pangajian karasaeun ku salaki teuing nya nu aya ge salaki teh lungleng mikiran saragam da gonta-ganti Senin kudu bodas pan mayuk bodas kabeh Salasa hejo kabeh Rebo beureum kabeh ceuk salaki teh mah eureun ngaji teh jangar kana hulu habeun eulian baju coba lamun ladang ngaji nu kudu dirobah adalah isi hatena goreng patut kalakuan ka salaki bubar ti dieu geuwa tangkep aya jika salaki bakal nanya kunaon mamah jadi lebay uing ngaos tobat kuring yakin bakal berubah mata hakikat nu ngaran hirup ternyata cekolot baheula bener ngaji teh kudu ngajirim na diri ngajinis na rasa na ngawujud na bentuk ngajirim dina diri ngajinis dina rasa ngawujud dina bentuk jadi jelema nu sok ngaji teu katempo maca Qur'anna teu katempo ngaji hadisna teu katempo muka kitabna tapi perilaku jeung akhlakna geus nembungkeun Qur'an nu sanyana aya jelema lapar dibela aya jelema bingung ditulung budak yatim dibantuan tuh sanajan teu muka Qur'an tapi praktek Qur'an aya dina dirina well aduh geunah euy ceramah teh lah jadi genah teh ibuna kasih dira jalma salat teh cangkang jeung Allah bisi ibu hayang lalajo jalma salat nah jeung Allah lain cangkang tuh pada bukti eta teh saeutik bubar salat pelak cangkeng dina kelek asa aing bang salatna geuning eta salat lain jeung Allah jeung sombong begitu malur loba jalma apal salat tapi teu apal cara migawe saenggeus salat loba jalma nyaho zakat tapi teu apal cara migawe saenggeus zakat loba jalma ini ibadah haji tapi teu apal cara migawe saenggeus ibadah haji ari ibadah haji ka tanah suci ari balik jadi tanah lodok ari ini maka tanah suci Arab kan balik ke ditu jadi tanah lodok teu disebut haji ge baeut 7 peuting malahan boga harta ngadan beuki kumen malahan kata tangga beuki mung nanya malahan sombong beuki luhur ari ongkoh ka tanah suci ternyata jaradi tanah ledek cicing kade ulah diomongkeun ka batur cukup di gunung ngadenge tah si eta cenah tanah ledek teh ulah lamun bener salat jeung Allah maka bakal muncul kriteria tilu hiji sod lam tak salat sod lam tak sod sidkul qauli lam layinul qalbi tak tarku ma'asi jadi jalma salat mah bakal alus ucapan jalma salat layinul qalbi bakal leuleus isi hate tarku ma'asi jalma salat bakal berusaha berjuang ninggalkeun kamaksiatan ibu salat lamun bener ibu sholat geus tong loba dongeng ku kagorengan batur nah ungeut osok keneh tanha anil fahsya'i wal munkar tong loba ngomentar naon perkara nu dipigawe ku batur tong loba nyarita perkara nu dipilampah ku batur salah urang bener punten nu bener mah kuduna ge omean jelema salah ieu mah geus bener tapi naha ngahina jelema salah deuk bener iraha jelema salah lamun tuluy-tuluy yang dihina kahartos aduh geunah euy ngomongkeun batur dosa eureun ngagosip dosa eureun popolotot ka salaki dosa eureun
ngomongkeun ai batur dosa eureun tah hakikat salat teh geuning aya dina hirup maka Allah lain sabatas dina 5 waktu tapi Allah kudu dibawa dina saban detik saban menit sehingga napas kurang jadi dikir lain dikir subhanallah lain dikir alhamdulillah lain dikir Allahu akbar tapi lakuning lampah salat as-salatu li dzikri salat keur eling saban menit saban detik kurang kudu tetep eling ka pangeran dek ngomongkeun batur eling ka Allah moal tulus ieu mah cicing heula we Allah teh di masjid nah dengan gosip heula capek urang tuh salat teh sidqul qauli alus ucapan mata geura lalajoan ku ibu lamun urang salat masih kana ngagogoreng batur ngomongkeun ka salat batur mukakeun ai batur geura pertanyakeun salat nu mana nu bakal ditampa ku Allah Rabbul Alamin matak salat urang lamun ditanya ari salat urang diterima ku Allah diterima palebah mana diterimana bibir dijaga teu ngomongkeun batur hate teu boleh leeh nalika nyempo ka susah batur jeung berusaha diri mung pernah ancruk kana kagoreng patutan batur tah salat dosa aslina eta aduh geus acan salat teu dikadinya geus kolot nyebutkeun acan dengan dika iraha kikituan jalma maca Quran santang jeung Allah lekoh maca Quran tapi lekoh ngahina batur gerateangan ayat nu mana dalil kudu ngahina batur lekoh maca Quran tapi lekoh ngaledek batur gerateangan ayat nu mana anu ditah ngaledek batur lekoh maca Quran kudu lekoh budi jeung basa sehingga hulu Quran akhlak dina dirina katempo Qur'ana kiceupna kiceup Quran ngomongna ngomong Quran bajuna baju Quran al haya'u minal iman era bagian tina keimanan teu era gedong gede eueuh nu ngayang sing era keur naon gedong gede imah badak tapi eueuh anu ngayang kunaon baturna teu ngayang eta nu goblok imana jamot wae tempo nu sangsara imah leutik nu nganyang loba naha eta pan bibirna neng bade ka mana nganyang heula ka emak bilih bade cai nu sangsara coba nu boga digumo anjing helder deuk saha nu nganyang udin keur naon imah lega lamun eueuh anu nganyang artina kunaon urang nu nganyang beungeut jelema nu boga imahna pika saeueung bener sedangkan banget teh buruan hate mantak jelema teh gumantung hate beungar hutang badaknya jamotrot cicing ibu lak tempoan ku ibu imah badak eueuh nu nganyang keur naon baju mahal keur naon era ku Allah ari baju nepi ka 3,5 juta dipake ku sorangan ari yatim diarantep ari miskin teu dahar diantep batur teu boga beas diantep sing baroga ka era ku baju nu dipake lamun batur sangsara diarantep nana gerhana ge kudu boga ka era ari ceramah jiga heueuh ari kalakuan anggang tina ceramahna era kuring teh ibu boga mobil oge era jalma anu bener-bener jeung Allah mah era ari mobil badan ari tatangga deuk geuring kuat eueuh ka tetengan da sedik teu dibere ieu ku bobok si eta jelema kitu ngaranna eueuh ka era kan kudu kababar kabehnya era ari jabatan luhur ari rakyat nu sangsara wayangna we da urang ge geus era ibu tegetol pengajian ayo kasalaki rudet wae al haya'u minal iman era bagian dina rasa keimanan era lamun imah gede tapi masjid sagede pelok teu katulungan era ada kaca mararahal ada kata masjid sandi kacaan era ada imah di keramik lebih ke granit ada eta buruan masjid ka tempat candi keramikan sing alera ibu tuh patang kita panitia masjidnya belunya seserian tadi teh kunaon asalina ge seuni nyumputkeun ka susah matak nu dilalajoan ke urang teh beungeut nu ieu sabenerna keur nempokeun kapalsuan anu asli nama hate urang masing-masing anu apa bener ieu pengajian nah jeung Allah teu percaya
isuk aya ngendeuy pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin ke jamaah di karong ka jalan. Berarti ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon sono we geus heubeul teu panggih jeung nana gerhana. Judul lagi ibu teh sono ngan amit-amit urang kudu sono ka ibu. Da geus sekolah. Aku anak muda. Mak macana Asep sono ka cek ustad ari dina bilir mah wios cek hate disudi. Innallaha ma'ana. Lamun hirup jeung Allah punten ari Allah saberiji ibu. Qul huwallahu ahad. Allah teh kan sahiji. Lamun teu niron ka Allah deuk niron saha? Deuk niron nu kadua saha? Nu katilu saha? Nu kaopat saha? Samemeh Nabi Muhammad aya, Allah tos aya. Samemeh Nabi Adam aya, Allah tos aya. Samemeh Nana Gerhana aya, Allah tos aya. Jadi kabeh manusia kudu niron kana kahayang Allah, niron narima keputusan Allah, jeung niron kana sifatna Allah. Mun teu niron ka Allah, deuk niron ka saha? Baik, ibu kalau caroge saberiji, hiji, sare jeung ibu, tuang jeung ibu, sagala jeung ibu. Ari salaki ngaku hiji, ternyata salaki eueuh hees jeung tatangga. Eta teh ngaranna salingkuh teh. Cicing ieu mah kebalikan ibu teh. Da sabenerna lain ngomongkeun ibu, ngomongkeun bapak beda. Urang teh Allah teh ngan hiji. Berarti kudu niron ka Allah nu hiji. Allah mibanda sifat 88 Asmaul Husna. Maka dina 88 aya disebut ya Latif. Wiridkeun ku ibu di masjidnya ya Latif, ya Latif, ya Latif. Tapelkeun kana hate Allah Maha lembut, maka kudu lembut eta hate. Ulah ari dina bibir ya Latif, datang ka imah ngagabrek nyarekan salaki ka mana Latif. Ya Latif teh Allah Maha lembut, lembutkeun hate urang, da urang deuk niron ka Allah nu Maha. Allah pangeran urang adalah hambana. Wajar lamun hamba deuk niron ka pangeran. Ya Latif, ya Latif, wahai Allah nu Maha lembut, sing lembut beusi hate. Salaki teu usaha, sing lembut. Nah, ibu rada ngoceh. Salaki acan gajihan, sing lembut. Beas eueuh sing lembut, kasur butut sing lembut, duit eueuh ieu mah beas eueuh salaki sare gantawang si bagong molor wae. Atuh salaki teh ngamuk naon mamah nyebut bagong barang sabebeting aya heeh jeung bikangna. Pemacet anak mama bagong papa bagong ari abdi anak beku berja. Ya Latif teh butuh pengamalan. Kahar Allah teh Ar-Raja. Aya Ar-Raja naon bu hartina? Maha pemberi. Lamun urang hayang babari milik, maka urang kudu babari mikeun milik. Lamun urang hayang babari rezeki, maka urang kudu gampang mikeun rezeki. Nalika urang boga rezeki dibikeun ka batur, maka Allah geus nyadiakeun ganti pikeun ngagantian anu dibikeun ka batur. Ternyata urang teh jadi wakilna Allah. Allah boga sifat Rahman jeung Rahim, Maha Welas Maha Asih, maka urang kudu nyaahan, asihan, deudeuhan ka sasama dina hirup. Tong sok ngandalkeun pamarentah wae. Bira biasa letter, iya mah nu beungar, gedong boga, sawah boga, budak sakola, baju budak ganti, ari kana BLT hayang. Ari ka Allah barang penta hayang beunghar, ari hareupeun kades mimiskinan, nu kitu teh munafik din. Lamun aya nu beunghar bari menang BLT kaduhungeun ka datang ka pangajian ieu teh. Beunghar heueuh, boga motor, sawah lega, dahar aya, budak sakola, pamajikan reunceng, kana BLT hayang ka era. Ai ka Allah men ngadoa beungharkeun abdi, ari nalika kades teu mere kuat kana rasa digoreng, cager henteu euy.
lamun dina riungan ieu aya jelema beunghar meunang BLT punten lain milik urang lain rezeki urang ujian ti Allah taala keur ngahirupan hate urang aya tatangga teu kabere bari miskin tuh aya dulur teu kabere bari miskin bebeja ka des-des keun bae datang madatan emak ngan emak mah moal narima sasen beula saketik pamikeun kasih itu pamikeun kasih eta beunghar nu sanyana teh eta lur. Ya, jaga koprok da Allah. Anger we mus tong bebeja api-api teu meunang. Tong kitu. Menang 600.000, tapi tungguan suatu saat ibu bakal ke rumah sakit boga penyakit anu bisa jadi sawah ibu jadi bea. Nah, ngadahar perkara anu Allah teu diparito. Tah tempo budak yang serikeun. Tah gitu saja, sok ledek ya. Mata hakikat hirup niron ka mana ari ibu deuk niron ka saha lamun lain niron kana sifatna Gusti Ar-Rahman Ar-Rahim dibaraca ari hate rujitan ka batur geurehan ka batur cuaan ka batur nah ari urang niron ka saha eta nu geuleuh ka batur saha nu pedit saha nu sombong saha Allah teh geus nyieun di baretona ge Bu nu sombong Firaun nu gede wadul Abu Jahal tukang adu domba Abu Lahab anu pedit si Qarun ari ngomong asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abdi nyaksi Muhammad utusan Allah tapi nah boga harta pedit geuning balik ka si Qarun lain ka Muhammad. Gendai ceramah demi Allah karang tapi unggul. Pandai ceramah teh karang demi Allah tapi unggul. Ari ongkoh asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abdi nyaksi Muhammad utusan Allah tapi tukang adu domba hareupeun ibu ngomongkeun batur oh ibu nu diomongkeun ku si eta nah jadi Abu Lahab lain we mikir ari ongkoh asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abdi nyaksi Kangjeng Nabi Muhammad utusan Allah nyaksi kalebamana nyaksi akhlakna teu ngajarkeun Nabi kudu ngadu domba batur teu ngajarkeun Nabi kudu geuleuh ka batur teu ngajarkeun Nabi kudu cuak ka batur teu ngajarkeun Nabi kudu panas ka batur ka mana Pak Kades enal dan bae mendagangkeun kabok teh budak Pak Kades teh di desa anu bade anu anyar karena teh PLT nya desa naon pan wajahna Pak hah Lamajang 2 eta ku pertanyaan desa naon cenah Pak anu di dieu teh teuing teh nyaho itu Lamajang 1 Lamajang 2 pan itu ge Kabupaten Bandung jeung Kabupaten Bandung Barat Majalaya Kabupaten Bandung Timur meureun eta oge. Oh, Pak Ani itu apa lu? Apa ya orang Lamajang 2 we. So, gerak pikir bolak-balik papai rasa-rasa. Nu ditiron ku urang, nu jadi kiblat urang ceuk sasaha ge Allah, tapi nah sifatna lain sifat Allah nu diturutan. Sagede-gedena dosa ibu, sateujeureup-jeureup awak urang, tenang ibu. Aya nu leuwih gede tibatan dosa urang naon pangampunan Allah taala maka Allah mah anger we tubu ilallah taubatan nasuha saking kubadamna pangampunan Allah nepi ka manusa doraka ditawaran tobat bener tah mun ibu deuk niron kana sifat Allah tong sok dendaman salaki ibu rang-rang talak baheula ayeuna panggih bari geus karolot panggih di uleman nah ibu ngamak keneh budak hayang nuturkeun ka salaki ka mantan salaki kumaha ceuk ibu tong ngadeukeuntan si bagong dendam tuluy-tuluyan gratiron sifatna Allah era ari dina syahadat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tapi boga harta pedih ternyata korun anu digugu era lamun kurang nyarita abdi nyaksi Kangjeng Nabi Muhammad utusan Allah tapi sombong dan sombong mah Firaun era lamun nyebutkeun Nabi Muhammad utusan Allah tapi nu digugu Abu Lahab tukang adu domba era lamun ngaku Nabi Muhammad utusan Allah tapi nu digugu nah sok ngagogoreng batur ngahina ka batur da eta mah Abu Jahal sehingga roh urang nalika maut bingung pangbalikan padahal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun asal ti Allah kudu balik deui ka Gusti hartos ya ari asal ti Allah balik ka Allah mah piron atuh sifat-sifatna ngaran urang ke wawu oh iya geuning pangbalikan urang teh
hartos Bu. Paingan innalillahi wa inna ilaihi raji'un atuh. Kadua, Allah teh boga kahayang. Urang ge boga kahayang, tah jalma nu bareng jeung Allah mah nutupan kahayang dirina nyocokeun jeung kahayang Allah mah. Cicing. Ibu gaduh kahayang. Allah ge gaduh kahayang. Manusia disebut hamba Allah, gugu kahayang Allah katimbang kahayang diri. Sok nyunatan budak kahayang Allah mah bawa ka dokter 750 balik mencit hayam nyieun bakaka bawa tatangga dekul barang dahar 3 juta angeus moal matak ngagadekeun sawah. Apaan kahayang urang mah dangdut. Akhirna memang nama malaikat teu joget. Kahayang urang mah bajidur. Nu hajat suka bunga joget luhur panggung nepi ka bebeakan punten cirian 2 poe beres hajat jebleh di juru masjid. Palebah ditanya cing teh kunaon make jeung ceuri kieu takdir Allah bubar hajat ke di hutang lepok make jeung takdir Allah eta mah kahayang diri lain kahayang Allah. Banyak ada urang mah era lamun nyata bab ka era eta salah nempatkeun. Karena ada orang mah jelema beunghar tah lamun keur jelema aya mah pek bae teh teuing anggap we ngahibur umum ngan anu sangsara punten ulah nepi ka puncak eksro punya ieu bubar hajat mere saeutik menang saeutik hutang molen salaput sirah anggita bingung akhirna mah loba nu ngagantung hanapeun tangkal bidara aya ku marenah ieu ngomong genahna orang ngeuning nyawa. Bisa? Oh, bingung. Tuh. Mana orang nganggo kahayang disangkana teh kahayang Allah teh salat wungkul, ngaji teh wungkul, muka Quran wungkul, shalawatan wungkul, pangaosan wungkul. Disangkana teh eta. Hirup ibu teh 24 jam, tiap rehat tiap ranjau ge punten, sahadat kudu hirup dina roh. Bae nya Bu. Cicing dengekeun. Sahadat teh sebenarnya mah urang teh agama Islam. Tah Islam teh sebenarnya ayana awak ibu. Islam teh ayana awak kuring. Islam teh ayana awak bapak. Matak era lamun ngomongkeun batur sabab urang Islam. Islam mah teu nitah ngomongkeun batur. Di mana eta Islam? Hiji, sahadat adalah rohna. Salat adalah sirahna, zakat adalah leungeuna, puasa adalah beuteungna, haji adalah sukuna. Cicing. Lamun di dia aya anu paham karena ucapan kuring bakal bisa teguh naon nu keur dipelajari ku kuring. Sahadat rohna, salat sirahna, zakat leungeuna, puasa beuteungna, haji sukuna. Jelema salat tanpa sahadat sarua jeung jelema paeh. Abang sahadat rohna. Sahadat rohna. Lamun roh aya kahayang ngaranna hate. Lamun roh aya kahayang anu leuwih pisan ngaranna nafsu. Lamun roh anu asup deui kaluar deui asup deui kaluar deui ngaranna napas. Jing diajar ada jero saeutik atuh. Lain harulang gitu. Bisi ibu teu percaya. Roh teh aya nu asup aya nu kaluar ngaranna napas. Sok ibu pangek irung bekem tong lila 10 menit paeh Bu sabab geus keluar teu bisa asup. Roh anu asup keluar itu adalah napas. Paingan cek para ulama tiap napas adalah kudu dikir bener ibu. Naha nalika urang ngarenghap tuluy teu dikir deui itu deuk asup deui nalika urang teu inget ka Allah maka maot dina kaayaan lain husnul khotimah tapi suul khotimah. Komo lamun paeh keur ngagarong roh anu aya kahayang eta ngaranna hate. Matak sahadat teh jadi modal ke roh hirupan eta roh teh ku sahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Abdi nyaksi teu aya di pangeran angin Allah, abdi nyaksi teu aya sifat nu hade iwal sifat Allah, abdi nyaksi teu aya kahayang nu bener iwal kahayang Allah, abdi nyaksi teu aya kaputusan terbaik iwal kaputusan Allah. Ibu bulu panon pondok eta teh gadamalan Allah kaputusan Allah. Nah ame kejeum dipanjang
pan ari bulu panon pondok keputusan Allah mah meunah ucap hijab teh hampang tuh. Ieu mah teu narima majarkeun teh ngarah beuki alus meuli anu panjang eluk-eluk ka luhur atuh nu urang teh jiga nu berat iceu. Balik di dieu marawa motor gelebug angin badak nilep bulu panon duanana tikusruk kana solokan kakara ya Allah lain Allah duduk bulu panon. Ibu ti orok nepi ka nini aya teu halis majangan keputusan Allah mahalis geus kan sakieu-kieuna meungeus antep da teu jadi sakade orang teh. Ieu mah didudut, dikerik, dikerok, ganti ku patrot, ngaririweuh. Balik ieu kasurugan hujan beungit hiji. Aduh repot, budak dicarekan ka mana patrot mama. Punten, bisi aya nu genut geus tarima. Tong riweuh mun dipoto teh tong nyangeyeng kieu. Cinta kunaon ibu dipoto nyangeyeng marah kata polangsing ka eta teh penipu. Komo ayeuna loba kamera jahat. Beungeut loba nu dipoto dina filter, nini jiga ngora, ai loba pepangih koyomot. Beungeut mah lain di filter, diurus. Bener? Nyangeyeng, cintenahan nyangeyeng, karena kata bolangsi hanas diajak panggil, ayo kalau bah panggil, aduh, jika derem nu ditungguan ku haji monggo sarimakeun cirina salaki nyenangkeun riweuh ini ke kantor desa Kalamajang bade senam 2 tahun ibu nu senamna salaki nu TBC-na. Nah, moal aya lalaki nu rido awak ibu ditenyo batur, bari baju senam teh Allah, nu make gamis Allah. Kahanap lejing nu ponok, kaluhur karakatangtang perketeng-teng, bujur nu noyot buat ngagibeg, nyaho urang oge. Nah, mah jeung apa? Pernah lalajo di gor. Tah, komprok, tapi pembenaran komprok. Moal aya lalaki anu rido awak awewe na ditempo batur jeung deui geus senam 2 tahun teh lain langsing kalah ka beuki meber da eta beres senam teh beuki dahar goyobod comro misro liliwetan ongko bakso di samuan siomay ongko 2 tahun teh kalah ka beuki bobog lawakna teh toong salaki paeh we naha mikiran hutang urut bakso. Mangos si rumah tarima kana keputusan Gusti teu kudu riweuh. Ieu mah da riweuh wae. Hirup sangsara mangos tarima. Nah, apa jeung kudu narima? Jelema sangsara narima kana kasangsaraan, maka bakal muncul sifat sabar. Dan nuduhan mah barang dahar ge jangar. Memeh dahar geus mikir restoran, memeh dahar da budget sabaraha, memeh dahar deungeuna rek jeung naon, coba nu sangsara tiap aya nu dina meja kajen hulu pada urut kamari dihakan janja geuning gitu. Bener, Bu? Nu sarang-sarang barang dahar ge cukup we aya samu sareker ge jadi. Atuh deungeuna naneangan di sawah aya jonge, jotang, babadotang, teu sintrong, leuca, kakokak. Ulun deui genger, ecer, teburung itu jajan. Heuh bener. Nu beunghar mah punten, geus nolak kana da hade nu kitu. Teu lempor, masial ya. Obat sehat 5 sempurna, kagenep kudu cuci mulut, apel beureum, apel hejo, nah tungtungna setruk. Nu sangsara mah lamun udud merekna teh teu puguh, aya Marlboro nu urang kadeueut. Aya sampurna miang nu kades copot, aya di Samsung nu ente dahar, aya bako nu tatangga kelentung. Jangan gue. Jeung nu sangsara mah maotna ge teu marima, matak tegelut jeung malaikat. Ceuk malaikat teh kami diutus anjeun kudu dicabut nyawa diri anjeun. Kumaha ceuk sangsara? Atau naha sawah teu boga, anak teu boga, pamajikan teu boga, gedong teu boga, ridho abdi mah matak disambut nyawa eta nu sangsara ku ridho nu beunghar mah gelut heula jeung malaikat montong heula tuh sawah mangkading kebon jeruk baju mangkading
mangkaning sawah keur disosinan, mangkaning budak yang di serjana, mangkaning pamajikan bari geulis, mangkaning gedong boga dua, mangkaning mobil, mangkaning jabatan ngarek satahun satengah. Keung dicabut nyawa teh, mata coba jelema nu dicabut nyawa, capekna, ripuhna, perang jeung malaikat, coba nu sangsara cabut nyawa. Aduh, nepi ka enjoy eueuh nyahoeun dicabut lagi. Fakta membuktikan. Bener? Nah, anu sangsara teh kababari dan cabut nyawa, ridho di Arab can malaikat maneh. Lain ti kamari cabut nyawa teh. Nah, geus bosan aing mah di dunya. Kudu dahar sangu, kudu usaha, kudu genit-genitan ka pasar, kudu usaha subuh-subuh, paru-paru jadi karancang, kudu bunder ka ditu ka dieu, capek malaikat. Mending di akhirat, akhirat mah alam tenang, aya dunya alam panah. Matak jelema neangan katenangan di dunya moal mangi, da adunya mah panah rusak. Aya nu tenang di dunya. Sok teh mah. Eta geus tong loba ngeluh di dunya. Engke ge ku Allah dikaitukeun alam tenang di ditu. Kades ngeluh capek sama jadi kades teh eureun. Hah? Ibu ripuh cenah hirup di dunya teh, geura balik ka ditu. Cek salah kita aing mah ripuh euy boga pamajikan teh. Eureun tong boga pamajikan tempo tah. Jadi naon dunya mah lain tempat ngeluh, jadi dunya mah tempat narima karena perkara nu kejadian. Panah rusak, Allah geus mutus dunya teh panah rusak. Ibu pan baheula mah geulis. Ayeuna mana panaon geus uang, pipi geus rada-rada kahana, gado geus teu buku bentuk, irung ngaleutikah, bulu panon rada hiji-hiji, halis beak, lempang make ite, panah rusak. Dunia nu moal per akhirat nu moal per mata lamun jelema neangan katenangan di dunia punten moal bagus. Senang boga pamajikan tenang, tanya ta bapak-bapak. Tenang balbah es. Bubar sare mah beas eueuh juga tawang deui we. Usaha molor wae. Dunia jabatan aya katenangan boro-boro. Jadi ustaz ceramah aya katenangan eueuh beger hese. Belum jadi pun lancet we tuh camat Pangalengan. Nah, nu wawuhna ukur Kabupaten Bandung teu ini ka Purwakarta moal aya nu apaleun nah kuncing awewe sajen ge aman. Coba ieu. Nanagerhan kabonceng awewe moal teu bujur urang dieu. Aduh. Ustaz nanya kabonceng awewe na kudu doma imeh. Jadi kieu Pak. Setelah abdi ngarasakeun heuh ayeuna ternyata Allah ngabageurkeun teh lain bageurna kuring, tapi Allah nu ngabageurkeun kuring demi Allah tak kapanggih ilmu nama. Jadi kuring teh lain bageur sebenarnya mah lain. Da hayang mijah oge Pak. Ka diskotik hayang lalajo awewe, lalajo dangdut hayang demi Allah hayang normal urang oge. Nah, antara teka ciri era kudu nempo. Kalau artis goyang depan, goyang belakang, goyang kiri, goyang kanan, da urang ieu mejot hayang sebenarnya mah. Nganaha tuh api-api we balik. Hate mah tegang hayang narajo. Nah, ceuk hate ieu berisiko tinggi. Kumaha lamun el video? Aduh, Pak Ustaz nenek nonton jadi tuh. Jadi lain teu hayang urang teh Pak. Jadi kuring lamun dianggap bager, lain kuring nu bager, tapi Allah minta kagoreng patutan kuring. Ya, bener tuh. Hayang Bu demi Allah, normal. Lain ku dicarek nih Bu, kamari ku jelema aing horeang. Ternyata jadi urang bager teh geuning ku Allah dibageurkeun lain urangna Pak. Kuringna mah nafsuna gede atuh. Sumpah. Nampun nu geulis ieu, eueuh kita. Nampun nu geulis di jalan, hayang seneng ngetrakan. Hei cewek, godain aku dong, hayang. Juk tanya ka Pak Kades tuh, juk.
pakades hayangan saudara Bu kan era ku jabatan anak. Ternyata jabatan ngabageurkeun, jadi ustad ngabageurkeun, jadi penceramah ngabageurkeun, bageurna lain kuringna, tapi Allah geus nyieun program pikeun ngabageurkeun kata jelema. Kahantos. Ate nama Bu bageur kapaksa. Asli Bu. Tai Bu ge ieu balageur teu pengawasan. Kusabab asa eueuh nu nempok balik ka imah leutik teu deui we. Keputusan terbaik adalah keputusan Gusti Allah. Kahayang nu hade adalah kahayang Allah. Sifat nu bener ibarat sifat selesai jeung. Mata innallaha ma'an hirup kudu bareng jeung Gusti Allah. Nana gerhana ceramahan jeung Allah lain. Kula bakal ngomong. Kieu atuh uji tahun hareup ulem deui tong dibayar saperak-perak acan datang moal. Halus ibu teh nungguan ti lohor awakna pengajian ari hate sudon kitu. Mulem acan mayang acan geus nangtupkeun moal datang sirudak sia. Lamun kuring ceramah teu dibayar tuluy kuring teu datang geus catet ku ibu. Berarti ceramah kuring lain jeung Allah tapi jeung duit engke di akhirat digunukeun. Ibu mah panggeulana ka sawarga mu balik mah cari cing heula nah deuk dihisab anjeun penceramah nya Gusti ngomong naon bab agama nyaan kate nerangkeun agama karena saha karena anjeun dibuka ku Allah hate kuring yeay mana cenah karena kami teh geuning nalika teh dibayar maneh teu datang atuh jebrot malaikat neul kuring matak abdi mah ibu demi Allah datang ka dieu kana duit ngan punten geus aya mah ulah dipenta bikeun supaya silih ridho jelema teh Pak. Tangke teh ulah kieu urang teh heuh da Gusti abdi teh datang ka ditu teh henteu make cai hujan ngange bensin supir kudu dibere kudu ngebuuk nah hari kadus adi teu ngarti kadus adi disampeurkeun kita tah dibongok ieu urang teh sok mata lamun di akhirat silih pika ridho di dunia ge kudu silih pika ridho nu merekna ridho nu nampakna mangkaning kitu menang kudunan pan babejana ge bade ngulung dana gerhana masyarakat geus marere tuluy teh dibikeun ieu korupsi jadi geus aya mah bikeun ulah nepi ka dipentak. Aduh, ampun ya. Ieu ge masjid ngaharewos. Masjid. Ieu teh masjidnya aya semen, aya bata, aya batu, aya genteng, aya kaca. Teu silih akunya. Semen teu ngakupang semena, bata teu ngakupang batana, paku teu ngakupang pakuna, genteng teu ngakupang gentengna, kaca teu ngakupang kacana, bangunan masjid selesai. Tah umat Islam teh ulah silih pada ngaku didinya la ilaha illallah ulah ngaku dirina tapi urang mah bisa naku Allah mampu naku Allah pinter naku Allah daek naku Allah daek Allah ngadaekeun pinter Allah nu minterkeun bisa Allah nu ngabisakeun ngana gerhana viral ge Allah nu miralkeun keun we tong nyarane kana viral da viral mah aya redupna tong nyarane ka salaki aya mautna nyarane kana harta aya beakna nyarane kana jabatan ge aya eueuhna matak nyarane mah manusia dipaksa kudu nyarane ka Allah Taala nu langgeng abadi saralawasna. Tah ibu nyarane ka salaki maot loba we nu nyarane ka salaki disangkana teu boga aloh we. Jadi kadang dikubur tadi carekan lebih cicing heula nu urang tong ka dikubur teu hideng ibu. Salaki dikubur teh kok cerit-cerit teh bae. Ari abdi di dunia teh teu aya sasaha tanpa bapak bari di tukang teh RT RW nyebutkeun eueuh sasaha ieu uyuhan aing RT naik nganterkeun ka si eta teu diamat eueuh deui nu kanyaam ka abdi ieu ti bapak bade ngiring we ka jero kubur awewe buraong gitu patuh moga jeung rek ngiring di ka jero kubur ari pun lanceuk Pak Ustad beureun nyaah nyai geulis tong kitu sing sabar anggur istighfar kalah beki didukung atuh gitu-gitu datang kuring malaik kitu dijejak paing bohong naju geus beganeng ka lah geblus ka jero kubur ruang ku sararea pan langsung keluar deui cing teh deuk milu ngepret ka urang ada gelo sakustan matakna jadi awewe teh tong sok burao
tong nangtukeun poe ieu eueur isu da poe isuk teu apal hate urang bakal kumaha loba geuninganan nu ditinggalkeun ku salaki karek matang puluh ge anu mimpin tah liur ka bodoh geus natus teh buku diburuan deui ka salon aduh rok ponok deui baju seksi deui loba ulin ka GI deui nyari mangsa meureun hate urang mah berubah mata dina kalimah tauhid la ilaha illallah aya bahasa kieu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu bidin Allah rek melek ka alusan ka hiji jelema atawa ka hiji kaum pasti eta kaum dipahamkeun agama loba jelema apal salat tapi teu apal cara migawe sanggeus salat mata teu salat teh riya ujug takabur sum'ah sombong bohong nah teu acan miga teu nyahoeun cara migawe sanggeus salat kudu kumaha loba jalma anu geus zakat tapi teu apal cara migawe sanggeus zakat matak zakat teh diedeng-edeng leungeun ge kemprengan teu kunaon eta leungeun cangkeul naha geus ngabagi sembako loba jalma boga harta tapi teu apal cara migawe sanggeus boga harta matak loba jalma boga harta tapi pedieu teu apaleun eta harta punten dititipkeun ku Allah dipentage ku Gusti bener ibu ya loba jelema tahajud teu apaleun cara migawe sanggeus tahajud mana bukti geus tahajud heueuh aya hayang ditanya kunaon eta ku tiga nu tuluy bae han tahajud teu nyahoeun riya teh teu meunang sombong teh teu meunang ujug teh teu meunang mata punten salat jeung Allah mah hayang diedeng-edeng barang bere ka batur tilu syaratna ge mun ibu barang bere ka batur tilunya dengekeun ieu hiji kudu bari atoh hiji kudu bari bahagia hiji kudu bari bunga mere teh bari seuri dan nu bari baeun mah teu ridho ibu ka budak alus gawena daek kumaha wadah daek ngeusehan ibu mere bari seuri kan nah mah teh bari seuri kapake eta budak gawena coba budak bedego kumaha wadah tara nyeuseut tara mani sudi kana dahar beuki kana jajan osok ibu mere duit baeud kan gawena hiji mere teh kudu bari bunga kadua barang bere teh kuleungeun ka tubuh bari pok ngomong hampura urangan ukur boga sakieu mere ibu teh sebenarnya tapi ulah ngaragrakeun derajat anu dibere dan sebenarnya mah ibu teh lain keur mere keur nyokot cing bisi lieur ibu mere ka masjid ieu sebenarnya ibu lain keur mere keur nyokot nyokot naon nyokot kahadean ti Allah ku ngaliwatan urang jembatan mere bener cicing bisa teu kaharti ibu keur mere teh lain keur mere tapi keur nyokot ibu mere artinya keur nyokot naon nyokot kahadean ti Allah taat pan Allah teh ibu teh ngadoa tadi subuh ya Allah paparin abdi kasayan benteng irit ka dieu duit mawa tah ceuk Allah teh kahadean keur anjeun aya di masjid kaca totos can kacaan keramik kieu keneh geuningan aing paropa ludes DKM jangar oh iya kahadean teh ngariung sararea nu boga 5.000 nu boga 1.000 nu boga 10 nu boga 20 deuk euy bikeun isu ke ieu teh kakeramikan hiji waktu datang jelema minca keramik eta ibu maot keramik jadi saksi di akhirat jaga cicing ulah umur teh teu mere red blood itu geuning itu kaca ku triplek judul di Indonesia hanya aya masjid kacana ku triplek ieu teh keur nantang kahadean Pak ceuk ibu teh tanya sabaraha aya kaca hargana duh 350 derdeg 20 udunan ku 10 jelema tuh jadi kaca engke depan aya nu salat ngeunteung kana kaca eta jadi saksi di akhirat lain keur ngolo aya demi Allah makanya ngolo cun ibu-ibu ngolo cenah ngaran mere cenah urang si pediet sia tuh sok naon deui engke teh tuh di masjid teh eueuh sajadah ibu dredeg urang depan meuli sajadah rareongan kabeh beulikeun sajadah pak kades datang kadus datang RW datang dekul sarolat jeung sajadah eta maot ibu sajadah eta nu ngahalangan siksaan teh Allah deuk nyiksa
karpet datang punten Gusti ulah disiksa abdi saksina hartana ditempelkeun ka diri abdi nepi ka katincak ka jejak kalayak kudu ngararaji abdi saksina tuh geuning ibadat teh teu kudu nu gede-gede teuing nu leutik anggur keureuyeun tong mikiran gedong tong mikiran sawah tong mikiran mobil jelema paeh teu boga mobil jelema paeh teu boga sawah jelema paeh teu boga gedong tapi jelema sami nu teu dahar pasti paehna bersyukur teh teu nu leutik ngaran nu gede datang ieu mah nu dipikiran nu gede nu leutik poho digana kahartieun bisa mah beda na hulang ayeuna hulang teh kieu antara akal ka hati antara merek mung jadi ku akal mah ka hati urang nyaho di akhirat teh kita sajadah jadi saksi kaca jadi saksi duit itu dibikin ka masjid nyaho urang tuluy naon mah tak mah ulang horeamikeun lamun judul geus horeamikeun hampura balik ti dieu teuing minggu hareup teuing bulan hareup teuing tahun hareup jatuh ibu ditajong irit ke rumah sakit kudu aya 1 juta didinya bakal ngulang lamun mah disulainkeun ka masjid gitu di mana kuring keterangan sodako teh penolak bala sodako teh penolak musibah sodako teh penolak bencana sodako teh penolak ujian Allah moal muji Allah moal mere bencana Allah moal mere gering Allah moal mere nepaan corona Allah moal mere batuk-batuk acang nalika jelema ahli sodako maka Allah ngahalangan panyakit keuna kana diri aduh nya beuki ka harti deui nya tanggeus ka harti dek mere moal sama boro ngomong tapi ka hartinya dikeun ka fakir miskin ku urang teh boga beas 2 liter nah hamane teu nyangu ceurik fakir miskin urang teh boga beas salaki geus mau nah Pak Uju teh mere kitu cek ibu teh pan Pak Uju teh boga sawahna jeruk nage naker bari ayeuna teh pan Pak Uju teh gaduh bojo ngantunkeun Al-Fatihah kamu anjeunna nya cek Pak Uju teh bahaya atuh cenah ti amang we punten Pak Uju lamun deuk mere karana wayak Pak Aju Pak Aju lamun Pak Aju deuk mere karana punten kudu aya saksi teh jeung we nah itu duda ieu jangan bisa jadi fitnah Pak Aju alusna mabikeun we KDKM kitu tepungan fakir miskin teh poe Jumaah kulem ka dieu abdi deuk babagi kitu teh kuduna jeung Pak Aju teh ulah boga sifat make jeung hayang diumumkeun keun we nu dibikeun mah keun ku DKM ku RT nepi meureun ka ditu ibu teh mun geus barang beres teh entong make jeung DKM umumkeun geus beres masjid teh saha wae duit bejakeun abdi hamba Allah ai DKM teh ngumumkeun atur nuhun ka hamba Allah anu parantos masihan 2 juta da jug nangtung eta hadirin abdi hamba Allah eta ge los ampun ini karun bu mana sorbana tuh yai aja di komando ngeus deui aya urang atuh miluan tong ngomong era deui mana panitia teh miluan ganeng itu oker acan sok iya tuh ya Pak ya teh abdi baik geus tong sebutkeun hamba Allah demi Allah oh atuh sok duh naon eta Allah ieu cai buat 3 gelas ieu mah ada ngerebek atuh abang kurang ustad disangka beuki nginum meureunnya saya kuah sebotol, ya 2 teh manis jeung susu. Ieu mah kita nyeri beuteung panitia. Mun diinum kabeh ngarebek beuteung. Cek urang mah nya ge ustad da nginum mah hiji. Teu kudu tilu-tilu teuing heubu. Abung ka ustad nyuguhan teh coba eta kuat eueuh hiji numeun pisan. Jadi ibu mere teh sebenarnya ke nyokot naon ibu nyokot kehadian ti
Allah bongan ibu kan tadi ya Allah paparin abdi kasayan geus kapangi acan di subuh nu pikayan kahadean acan ternyata poe ayeuna ieu masjid ngajengleng tulucan anggeus ternyata itulah Allah keur nawaran kahadean nu terakhir terenggesan bahwa abdi ka dieu ieu teh baru teh geus sakali kieu ayo geus garulis dulu mah kitu aya udah kayu warawuh kan warawuh tenang na mau mah adat tuh yang kayak gue spiral teh naon spiral cara itu apa anu paling apa apa aju jeung pun lanceuk demi mun kata mau sok ngirim Pak Aju mah jeruk teh paeh Pak Aju kolak jeruk teh paeh orang lain ahli mah ya cing dipikir-pikir nah ada alus nih di Pak Aju mah bibit jeruk teh dipelakeun di longok paeh teuing kunaon Pak Aju lain hati Nabi minta ganti demi Allah teuing kan dia mah bebeja we paeh bibit jeruk teh wow gantian nu sae eta maksud urang Ari Nabi Muhammad nyuburkeun ngamakmurkeun masjid teh aya teknik jeung cara. Jadi masjid teh lain subur ku jamaah. Sabenerna loba nu ka masjid, nakar nu ka masjid, subuh loba nepi ka 7 jajar, lohor 7 jajar, asar cantang teh jadi kamakmuran. Da makmurna masjid mah salian ti loba jelema nu sok ka masjid, tapi eta masjid ge bisa ngamakmurkeun jelema nu di luar masjid. Kahartos teu maksudna. Jadi jalma teh makmurna masjid teh lain ukur jumlah nu loba nu sok ka masjid, tapi ti jero masjid kudu bisa ngamakmurkeun jelema nu di luar. Jadi masjid teh kudu masang panon, masang ceuli. Kumaha we pamimpin, da urang teh hayang pamimpin teh nu boga panon jeung nu boga ceuli. Panon keur nempo, ceuli keur ngadenge. Keur ngadengekeun atuh pamimpin tuh loba rakyat teu dahar, loba yatim teu sakola, oi. Urang mah butuh pamimpin teh nu boga panon, nu boga ceuli. Panon keur nempo heubu. Wah, loba rakyat anu teu katempo ku si eta, katempona teh keur kampanye we beungkul. Baik betul setuju kena omongan kuring. Karena ditewak sararea. Tuh nu alus mah kades lamajang. Bisi ibu udah ditanya, kunaon kuring nyebut alus? Urang dieu baheula basa Pak Kades pun lanjut nyalon. Nah kabeh nyoblos ka Pak Kades henteu. Atuh ieu nu henteu teh geuning. Pak Kades cirian yo. Rutilahu tadi coret, bantuan tadi coret, bahkan diajukan sanajan lain pendukung. Itulah adalah pamimpin. Ngaran pamimpin mah teu konteng kanu koneng, teu cueut kanu hideung, boga panon boga ceuli, ceuli keur ngadenge, panon keur nempo. Bahkan pamimpin mah disebut lagi budak angon, muning badag, budak leutik, nungtun muning. Muning nuturkeun ka budak angon. Nah, sabab budak ngarti kana kahayang muning. Muning lapar di paraban, muning hareudang di mandian, muning kahujanan diiuhkeun. Budak angon ngarti kana kahayang muning, akhirna muning nuturkeun ka budak angon. Tah pamimpin teh cekolot baheula disebut budak angon. Rakyat ge odok nuturkeun pamarentah, ngan pamarentahna kudu ngarti kana kahayang rakyat teh. Ke masjid gitu lain ukur jumlah nu loba ka masjid, tapi jero masjid kudu ngamakmurkeun jelema nu di luar masjid. Gerak tempo bisi anu sangsara, gerak tempo bisi aya yatim, gerak tempo bisi anu teu boga imah. Gerak tempo itu masjidnya jadi solusi. Di mana kuring dasarna? Nalika salat subuh Nabi Muhammad nalika nyebutkeun Allahumma sholli ala Muhammad, deuk ngadoa Nabi teh. Di tukang aya jelema balik dina sakatilu balik ke siapa Abu Bakar ngahwah ya Rasul kunaon ari simpulan setiap anjeun deuk ngadoa balik wae kumaha ceuk Nabi kamu warasudon anggur tuturkeun dituturkeun eta jelema nu balik teh saban Nabi deuk ngadoa si eta balik saban Nabi deuk ngadoa si eta balik saban deuk ngadoa balik wae ceuk Nabi tuturkeun Abu Bakar dituturkeun ternyata dituturkeun teh keur ngasupkeun curug kana bahang budakna dicokel Pak
Cek Abu Bakar pulan ari anjeun keur naon ngaluarkeun korma nu geus didahar ku anak kuring. Nah hamu ke jeung ngaluarkeun korma nu geus didahar tuh Abu Bakar tempo aya tangkal korma ngaroyon kaburuan kuring ragrag buahna didahar ku anak kuring mung anak kuring ngadahar barang anu subhat. Allah Abu Bakar ceurik Pak nah geus nuding nah hatena. Wah jelema teh cenah mung didoakeun ku Nabi. Balik ka Nabi ya Rasul, leres anjeun. Ternyata kuring nempo eta jelema teh keur ngasukeun curug kana ti koro budakna, ngaluarkeun korma sabab aya korma tatanggana, ngaroyong kaburuanna didahar ku anakna, nepi ka paingan rusuh ti masjidna. Nah, balap jeung korma ragragna. Cek Nabi tohnya mata kula suudon. Kumaha cek Nabi? Saha di antara urang nu boga duit leuwih. Abdi cek Abu Bakar teh gerak tebus dosa anjeun. Naon nebusna? Beli itu korma bikeun ka dinya. Keren Pak. Cing lamun di dieu aya DKM. Amin. Balik doa. Kumaha? Rada keong ya si eta. Abang lain panitia masjid. Ayo deuk doa mantap wae kitu. Penyahuan saya balik ke terbuka beas. Penyahuan saya balik ke sapa majikan negeri. Ulah waka suudon nangtukeun perkara nu ditinggal itu batur ka tempo goreng tapi sebenarnya halus. Ulah waka nu ka tempo halus sebenarnya adalah goreng. Pantes Bu. Jadi solusinya akhirnya dibeli tak korma teh dibikeun ku Nabi teh kop atuh korma keur anjeun. Ayeuna mah bebas di masjid teh. Geus salat subuh teh urang ngadoa ajeun kami mangga ya Rasul abdi jongjonna de korma ragrag bea kabeh ge anak kuring ngadahar eta halal sabu dibelikeun ku diri anjeun. Keren. Lalu isukna teh kasus aya jelema tara ka masjid Bu ditanya ku Nabi teh Abu Bakar pang nanyakeun kunaon teu ka masjid. Ternyata balik deui ya Rasul, gaduh sametan geuning anjeunna teh. Ka mana? Ka warung nu deukeut masjid. Mata ieu masjid ulah deukeut warung. Alah iya. Tah warung ieu nu bakal dianyukan kana. Ya Rasul, gaduh sametan ka warung nu deukeut masjid. Alah, ieu nabet lah. Daripada dianyukan ke. Cek Nabi teh nah mah jeung meureun ka masjid, teu gaduheun keur mayar. Kumaha cek Usman? Ya Rasul, meunang abdi lamun mang mayarkeun. Mangga Usman, dibayar ka warung eta. Ajak deui ka masjid, leugeudeut ka masjid deui. Nu ka masjid teh lain saurang, mawa anak, mawa incu, mawa tetangga, mawa baraya. Matak babari zaman Nabi masjid pinuhna. Nah, solusina kahirupan aya di masjid kabeh. Kumaha teh warung ieu nasibna? Urang mah ieu ceramah bakal aya kanyataan da. Indit ka ditu, bapak-bapak badut balik. Kagopan, sing cenah rokok jarum heula. Kopi we cenah sakalian. Kocekeun minum. Heuh, sapoe teu karasapan hutang teh nya. Aya 3 bulan. 400 keur mayar eueuh. Eureun teh ka masjidna. Tawayahna kudu tampil salah seorang. Aduh, bener anu caritakeun ku negarana kanyataan. Tah, ti masjid kudu mayarkeun ieu tah. Nanti itu bakal digeunaheun, habene nganyukan. Keren. Katilu aya deui jalma teu ka masjid jeung Nabi teh Abu Bakar kunaon si fulan teu ka masjid udur ya Rasul kumaha Nabi ngaliung kabeh urang ngalongok jelema gering leugeudeut di masjid ngaleut nempo gering Nabi mah ieu nempo gering teh mere duit tuluy doa mere duit tuluy ha dengekeun deui ibu sok salah wae urang nempo gering teh Nabi mah mere heula kakarang ngadoa sabaraha poe anjeun gering saminggu ya Rasul sabaraha ka dokter 2 juta ya Rasul dikuring digantian jeung para jamaah kok tah duit 2 juta tah ieu keur nyamu jeung keur masak dan gering moal bisa usaha apa tah ieu 2 juta keur ka dokter tah ieu 1 juta keur dahar maneh eta Islam lagi merhatikeun kitu mah kakarang ngadoa bareng Allahumma rabbana simut hibal ba'si isfi anda syafi'il syafi'a ila anda syifa la yughadiru saqama cager we isukna teh ka masjid deui mawa tatangga mawa baraya nah Islam ngahargaan ka jalma anu gering sanajan teu ka masjid di urang mun aya nu gering mun donatur haji sok perang bere bager gering dua poe lecet dina speaker teh ka bapak-bapak keluargi donatur urang nuju udur
masjid sadayana anu di bumi kene dinten ieu urang ngalongok Bapak Haji eta teh nu donatur masjid teh leungeut di masjid ngalut kanu belum harma coba rakyat sangsara hese dahar di masjid pas deumali res eutik ka acan tong sok pilihan Islam lur nu daek ka masjid di gereja zakat nu cadu ka masjid penek zakatna asal lieur euy ngebadungan aja tuh budak ini ngartian buat pokok budak saya teh putra ibu tutup kemana ibuna ngasuh oh carogen aya nya naon maksud maot kanu beunghar teh tempo kanu beunghar maot jelema ngawalana eta di amplopan gede kanu beunghar ya cenah sholawatna dibuka 50 kan lumayan daripada maju leugeudeut ka ditu nepi ka maca talqin ki heubeul di luhur teh maca talqin bandungan kanu sangsara bakal aya berubah maot nu sangsara aduh leugeudeut tujuan lamun kanu beunghar mah tahlil ke la ilaha illallah la ilaha illallah la coba di nu si miskin tahlil illallah eueuh hakaneun lut maot nu beunghar mah 2 meter pasami di kuburna tabur bunga luhurna pake hanjuang di hade-hade di alus-alus reret kuburan si miskin nolol inung subuna baca talqin kana miskin kadang dibebaskeun pan buku-bukuna sakelah da sarua maneh ge bisa sok baca kusahaan tong beda-beda derajat manusia tahap jadi palingan zaman Nabi masjid babari pinuh dilantarkan masjid jadi solusi kehidupan balarea kunaon di urang aya masjid hese pinuh da boro-boro bisa martekeun di luar mata kieu nu diganggu bunuh di para tokoh-tokoh ukur gampang sebenarnya sok ciptakeun di masjid teh jieun we jieun zakat mah Pak Aju boga penghasilan tong kamana harap Pak Aju merek bikeun ka DKM nu sejen bikeun ka dieu nu sejen bikeun ka dieu jadikeun ieu teh tempat pikeun sedekah jadikeun ieu tempat pikeun alus jadikeun ieu tempat pikeun zakat jarakat kabeh tanggo engke tungguan poe Jumaah urang bolang kitu euy si miskin si anu aya limaan meuli beas jeung sembako beres Jumaahan cenah bawa beas jeung sembako nyantel hatena jeung masjid bener bu wel pohok aya deui budak yatim ceun Pak Aju teh itu aya budak yatim geruan poe Jumaah nah mah poe Jumaah ngarah Jumaahan lur ngarah Jumaahan maksud urang teh datang budak yatim Jumaah ka dieu cek ieu aya zakat mal ti masjid anu bikeun teu kudu nyebutkeun ABC teu kudu urang mah anta udallahu ka anak katarahu ibadah mah Allah nu nganilai lain manusia nu nganilai heuh lamun ieu ceramah bener di gugu hayang ngadenge bulan haru ngan namun ieu kieu wae waduh jadi teh bangsa lemur teh aya bener beunghar lain Pak Aju unggul aya bener ya infak ke masjid, sedekah ke masjid, riungan di masjid, riungan pan malam Jumaah sok aya yasinan lain. Ngariung tadi dinya tapi keuna teh dinya DKM dia kuring nitip, DKM kuring nitip, nitip kabeh ngan omat ulah dicok-ecok. Sabab bebengok eta tanu sok ngancurkeun teh kudu ecok. Nah, teh teh make nyepung buat teh nu ngecokna. Ulah jieun kesepakatan ieu ulah diinjem sabab ieu mah keur yatim keur miskin ke poe Jumaah meuli beas miskin bere beas yatim bere keur biaya sakola kuring yatim ieu masjid mah ngagedean nepi ka dieu beuli ieu mah ieu kata oh ieu rek ka mana wah masjid ieu rek ka mana anak ada meuli lagi acan nah awak geus ieu teh bakal lebih gede ieu masjid teh bakal ka dieu tok tutup. Nah, gitu loba yatim nu datang, loba miskin nu datang. Nah, habet kudu kitu, ieu hampuranya ieu.
dunya seberapa tahun ibu umur nu maot di urang seberapa tahun umurna 80 aya 70 50 oke urang buka ibu Yusuf seberapa tahun ibu berapa 4 genep nyawa tuang acup gunta ganti lo mata hirup dia dahar meren tapi dia kalau ditanya dahar itu ibu tuang baju gunta ganti bui biaya budak sekolah ayah can nyakolakeun kieu rumusna mun ibu umur 70 tahun da moal burung nepi kana 70 sanajan urang sangsara keukeuh cek kalau 70 nepi kana 70 jadi geus rada meujeuh poe ayeuna apa alam dunya mah heureut ukur 70 80 90 sawah lega teu kadahar beas loba teu kadahar baju loba teu kapake duit taker teu kahitung imah lega teu kasarean bener dunya cing nu geus dialungkeun ka akhirat geus sakumaha imah lega nah salega eta nu dialungkeun ka akhirat duit loba nah saloba eta nu dialungkeun ka akhirat ibu apal bade maot oh jadi dia hirup seumur umur ibu tepan apal bakal maot batur maot urang ge bakal cing bu lamun ibu ka Pangandaran mawa 2 juta mahi mawa 2 juta mahi teh ka Pangandaran mahi 2 juta ibu dek edit ka Pangandaran mawa 2 juta mahi Pangandaran deket bu 2 juta mahi ibu ke akhiratnya jauh pak bisa mawa duit 2 juta makanya akhirat kudu leuwih loba bebakalan batang dunia makanya hari dulunya bebakalan kuat gede-gede teuing imah badag mobil loba sawah lega hari ke akhirat celek ketek ka masjid 1000 perak moal mahi euy kartos lamun di dieu aya paju beunghang lega sawahna teuing da can nyaho gerak reret aya budak yatim aya budak miskin daripada urang mere beas mending geroan ka dieu kitu euy tuh aya 50 tumak pek pelakan ku pare ku maneh daripada maneh datang ka urang jigah barang pentak barang main musafir ngaranna leuwih hade maneh naik darajat gerang ngebon tuh di dina tanah amang 50 tumak cenah ngebon hasilna kopkeun maneh kakuring saingetna maneh lamun menang hasil 5 karung deuk sakarung deuk 2 karung kakuring pek atuh 3 karung sakarung dahar sabulan teh barang dahar teh sakarung lamun 3 bulan 3 karung nya sakene sakarung tah nu sakarung bagikeun ku maneh ka yatim naik darajat miskin harita keneh oh da kurang kumaha deui teh otak mengartinya di dieu tah ngajawab Zalil nu tadi man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Allah deuk mereka halusan teh dipahamkeun agama loba jelema ngarti tapi teu paham cara migawena mata harta dikawasa ku urang rezeki dikawasa ku urang teu peduli ka batur akhir teu ukur barang mere celek ketek sembako jeung beas mata naon lamun urang lega teuing sawah teu ka garap mah mending cenah digarap ku miskin ngarah naik darajatna kahartosnya Kalau tidak, memang keharus beri itu ini dilakukan ini udah liudah ngomong. Bubar kata dia ngawangkong kan teh, ibu teh, pak, da urang mah rumasa sawah lega, bener dia cek nana gerhana. Urang teh lamun barang bere ka pakin miskin di Syria, mending geroan pakin miskinna urang siapkeun 50 tumak cenah nyawa, pan 10 tumak teh sakarung teh ibu, 50 tumak berarti 5 karung dahar marana teh sakarung sabulan 3 bulan mahi ibu 3 karung nya sadua kurang copot sakarung bikeun ka masjid nu sakarung deulikeun antep panana cenah diajar barang bere ka batur ka hartos naik teu miskin nu lamun dikitu ada mah balik ti dia ngomong gitu ge salah kitu bakal ngadebat di saha eta ilmu dina negara tongkat didenge teuing maneh teh awewe lemah pikiran kahipnotis ku jelema kitu teh mok jeung 50 tumak ka batur lamun menang 5 karung keur manehna 3 karung keur urang sakarung beak modal atuh mau dialog gitu geus ka ngomong mau dialog gitu
Bener tuh Bu? Sok kurang meyakin dia masjid bakal ketemu makmurna, masjid bakal jadi solusi ke kehidupan rakyat. Itulah zaman Nabi Muhammad. Nalika pun Nabi dilakukan serupa gitu, mata masjid ke ayeuna nyieun disugieun, ayeuna nyieun disugieun. Loba masjid zaman Nabi, loba pengikutna, loba anu ka masjidna, gairah ka masjidna. Deket-deket anak tales, Pak Aju, Pak Ustad, Bapak oge. Ieu teh korban tumpang, baheula keur ngeleutik. Kuring oge korban tumpang kolot baheula mah di masjid sok numpang poe Jumaah geuning cokolot kade maneh ulah dahar di imah engke DKM numpang nu pikal balik sakola teh tuang kuat mani keblus ka masjid beres Jumaahan teh DKM teh ngalas geuning ka budak daging numpang alusna lauk numpang hadena dipupujukeun saengga sumangat eta kuring ka masjid naha dilatih ku tumpang. Ayeuna tumpeng eueuh pandai keneh Jumaah matak naon ieu masjid ge tiap Jumaah narumpeng ajak budak dalahar di jero masjid akhirna budak bakal tumbuh cinta ka eta masjid. Eta teu geus loba nyarek teu meunang cenah teu meunang tutumpengan di jero masjid bid'ah teh tong main bid'ahan daripada masjid gede eueuh si leuwih bid'ah belegung sia teh arah mah da. Bener tuh Bu. Cenah teu meunang teh tutup numpang-numpang di masjid teh bisi bid'ah da zaman nabina. Aya leuwih nu leuwih bid'ah masjid pada eueuh sia. Eta mah hanya metode supaya budak sarumanget, metode supaya yatim sumanget, metode supaya miskin sumanget. Ari geus sarumanget mangke geus gede di sakolakeun, ternyata urang Jumaah teh kudu karena Allah, ulah karena tumpeng. Leungit tumpengna anger Jumaahanana. Kitu maksud kolot baheula, mata tong disebut bid'ah. Ada naruh lempang poe Jumaah. Oh, kudu diunggah. Kengeng gelar sorban 1.378.000 ari harga keramik 50 berarti karek menang kana 20 dusun sedengkeun ieu teh 50 dusun kumaha tuh ya ah urang geus sarua boga masjid di ditu. Bener, ceramah di dia mah kudu mental baja. Ya, kuring ngomongkeun 1.378.000 hargana keramik teh 50.000 sadus. 200.000 sadus. Nah, keramik naon Bapak? Oh, aduh, ai menang leutik ai hayang mah kumaneh atuh. Aduh hayang keramik mah ai beunangan ngan saeutik. Oh iya di garis leutik. Nah, gitu nomor 50 teh karek menang 20 dusun. Sedengkeun tidinya kadel itu teh 50. Ah, namanya ageun lah. Ulah yang usulan ku ustad geus cenah. Ulah gitu, Pak. Abdi ge da arek nyeun kahadean anu lain abdi oge. Abdi kadang-kadang mau kasayan kanu sanes sakit oge alhamdulillah. Bareng ganti kacama wayangan nanti ka bulan hari ke moal ka ganti. Awaduh, da aslina mah tingali saminggu ge beset. Mungkin di Pak Aju, mungkin di para tokoh, mungkin di sasaha. Mungkin demi Allah. Sanu apal urang balik ka dia salaki oge deuen mah jual we sawah ka masjid. Nah, Bapak mau jual sawah, asa dislobatan tempuan anu gaul. Jadi Bapak, ngadeng ngecek nana gerhana ceramah kudu loba ngalungkeun ka akhirat. Sedengkeun dunya mah Bapak teh geus cukup, dahar 3 kali supaya cukup terganti. Imam badag anak geus kabagi, tah ari hak Bapak teu dikamanakeun. Lamun daripada anak rungsing papasiahan lantaran harta, urang riungkeun mah, urang jual we, urang pikeun ka eta masjid. Sanu apa hidayah mendatang kitu minggu. Ngan lamun eueuh nu kitu hidayah teu datang-datang. Sakitu lah mangga pihatur. Bapak sabanon sareng sapatan Budi Agung cukup lumur jemar Cihamburana karalun anu kasuhun billahi fisabilillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.